wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binantri Septiani dari kelas 12 D3. Di sini saya akan buat tugas tentang artikel Sunda tentang kebudayaan. Di Tatar Sunda, nyunatan teh hiji tradisi kebudayaan anu geus ilahar diayakeun di saban wewengkon. Upamana aya kulawarga anu boga anak lalaki serta umurna geus 6 tahun sok teu geunah cicing, hayang geura nyunatan anakna. Budak lalaki anu umurna geus manjing kudu disunatan lantaran wajib hukumna munggu cek agama Islam. Ilaharna budak anu sunatan teh umurna antara 6 nepi ka 8 tahun. Istilah nyunatan atawa sok aya oge nu nyebut nyunatan asalna tina kecap sunat. Artina turih pangna aya kecap kitu lantaran baheula mah prak-prakan. Nyunatan teh ku cara nurih kokocop. Carana kulit kokocop rarangan budak ditarik tuluy diasupan babango atawa pakakas kawas patlot. Sanggeus dicapit eta kulit kokocop teh tuluy diturih tapi dikeret nepi ka bersih. Jalma tukang nyunatan teh baheula mah disebutna bengkong. Ayeuna mah paraji sunatan atawa mantri sunat. Prak-parakan hajat nyunatan di Bogor bisa jadi teu aya bedana jeung di wewengkon sejen. Upama aya kulawarga anu rek nyunatan, ilaharna sok ngayakeun babadamian kulawarga heula, nangtukeun waktuna saha paraji sunatna, kumaha karyanana jeung sajabana. Dina waktuna budak sunat teh sok direah-reah heula diraramekeun. Keur anu mampu mah sapoe samemehna budak sunat teh sok aya nu diarak tumpak kuda mapai-mapai jalan bari dipiri ku tatabeuhan kendang penca. Baheula mah samemeh disunatan budak sunat teh sok dibawa balong atawa walungan singa ngeem heula. Maksudna ngarararangana baal lamun engke dikeret. Geus kitu tuluy dilahun dina kursi pada nyarekelan sarta panonna dipengpena kakara disunatan. Sanggeus berel dikeret kolot-kolot nu ngariung nyaraksian sok rampa nyarita salamat bela sok belana geura pancen. Bela nyaeta hayam anu dipencit sanggeus budak berel disunat. Ayeuna mah henteu kitu. Budak anu rek disunatan teh henteu kudu sina ngeem heula di balong. Subuhkeuna teh sok langsung wae dibawa ka mantri sunat. Henteu dibaalan heula brel wae tuluy dikeret. Rengse dikeret harita kenah ka budak sunat sok pada nyecep pada mere duit minangka rengse dikeret harita kenah ka budak sunat sok pada nyecep pada mere duit minangka panyembo ngarah henteu ceurik ngarah bungahan sarta bisa mopohokeun ka nyeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.